ya'ti ala nasi zamanun, bakal datang ka manusia zamanun hiji zaman layab komunal islami ilasmuhu, anu teu nyesa tina Islam teh kajaba ngaranna. Islam teh nyesa teh kurtibah ngaranna hungkul. KTP Islam, masjid at-taqwa, madrasah al-mu'min. Slogan-slogan Islam bakal terpampang hebat, seolah-olah Islam itu semakin ada, Islam semakin terlihat di kota atau di kampung. Padahal ilasmuhu, Islam dina hiji waktu bakal katingali gede. Di mana-mana aya umat muslim, masjid baradak di mana-mana, aya nu kubah emas teh lajeng sabangsana. Ya, karpetna hararade, toakna hararade. Wih. Nu adan ge sorakna halus. Eta bakal terjadi masa-masa seperti kitu nalika Islam barang, tapi tinggal karena ukur. Umat muslim loba ngan teu daya teu upaya. Nalika pangajian geus teu pangaruh kana akhlakna. Quran dibaca geus teu ngabekas kana jiwana. Keun betong disebutkeun nah ieu teh geus tingkat kana zamanna atawa acan. Sope baca teh ku sararea ku Haji Gopur, ku Haji Ridwan, ku Binung, sok wae suku salira. Nah geus tingkat kana mangsana atawa acan. Ngan bakal terjadi Islam layab komunal Islam ilasmuhu, Islam teh kur tinggal kana hungkul. Islam kur dibutuhkeun jang KTP, Islam kur dibutuhkeun jang sabatas kawin, Islam dibutuhkeun jang identitas saja. Eta bakal terjadi mangsa sapertikeun kitu. Ngakuna mah Islam salat bareng, ngakuna mah Islam maca Quran teu bisa, ngakuna mah Islam ngaji ge teu hayang, ngakuna mah Islam ngan ditanya prak-prakan salat teu apa, ngakuna mah Islam ngan ditanya sifat-sifat Allah aya sabaraha hiji wajib anu mustahil anu jaiz, sifat Rasul nu wajib nu mustahil anu jaiz teu nyaho. Tanu kitu layab minal Islam ilasmuhu, Islam teh kur tibah ngaranna unggul. Tah hiji ceuk Nabi